وكيف ننكره بعدما Aduh, Rajab pura-pura tegadeng. Rajab, kula coba laporan di jero bulan mana ieu jelema raresepeun ibadah apakah henteu? Cicing bae bulan Rajab. Cicing bae. Mantap cicing bae pan nyana nyahoeun. Caleg Nyararogo, Kiai Pandisarogo, Cak Rajab ngajawab nakumaha. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berputarna waktu dipandu ku planet matahari jeung bulan. Ternyata tekarasa urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir. Tinggal sababaraha poe deui urang memasuki bulan Rajab. Rajab eta dijuluki ku Kangjeng Nabi ti Allah ialah disebut Rajab Syahrul Asham. Bulan Rajab teh bulan Allah al-Asham anu tuli. Nomor kedua sabada Rajab ke bulan Sya'ban. Kangjeng Nabi nyebutkeun Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulan kula. Ke Ramadan Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan bulan umat kula. Jadi ngarentet tilu syahrullah, bulan Rajab bulan Allah, Sya'ban syahri bulan Kangjeng Nabi, Ramadan syahru ummati bulan urang. Dina bulan Rajab teh nu mantak disebut Syahrullah al-Asham, hartina torek. Allah nanya ka bulan Rajab, hei Rajab, kaifa kumaha manusia di jero bulan anjeun, ayuhibunak, apakah rares ka anjeun, ya budun ki apakah araribadah di jero bulan anjeun. Kumaha coba laporan Rajab manusia di jero bulan anjeun resep henteu ibadah coba. Bulan Rajab cicing bae, sebab nyana ndeuleur di citra loba anu teu puguh. Maju di BSD loba nu teu puguh. Waduh, Rajab pura-pura henteu gadeng. Rajab, kula coba laporan di jero bulan mana ieu jelema raresepeun ibadah apakah henteu? Cicing bae bulan Rajab. Cicing bae. Mantap cicing bae pan nyana nyahoeun. Caleg Nyararogo, Kiai Pandisarogo, Cak Rajab ngajawab nakumaha. Sebab boro-boro nu teu nyaho ka hukum, nu nyaho ka hukum nage kos kitu bangun. Lah aing mending ulah ngajawab. Pinter ta Rajab. Rajab, lapor coba kumaha.
kadeuleuk ku abdi mah Gusti jelema arah ibadah ja kabeh bagus. Lapor ada hebat Rajab nu bagus-bagus bae. Di kulon sakulon ibadah kabeh Gusti. Wetan sawetan ibadah kabeh. Kidul, orang kidul mah ibadah kaler. Orang kaler. Ieu kabeh ari ibadah. Nah, cak Rajab laporkeun nu bagus-bagus na bae. Ge anu joren lah tadi laporkeun ge Gusti mama uning ieu cenah. Laporan nu bagus. Bagus Rajab geus pokona mah. Jadi nu kadeuleuk ku maneh ieu baragus ge bagus guys. Pokona cek Gusti Allah aing mah sesuai jeung laporan bae. Cek maneh bararagus resep ibadah gas aing mah geus moal ngadenge kanu maksiat bah. Gas aing mah ngura dengena kanu ibadah bae gas dihampura ku aing bae. Masya Allah. Ulah kawin lah tuh. Aduh. Tak gitulah orang bunga nu mantak dijulukina bulan Rajab eta Syahrullah al-Asab. Masya Allah. Tapi nu jelas urang hatur nuhun jasa ka Gusti Allah sehingga Allah nongtorekeun mun cara nongtorekeun mah ka jelema-jelema nu maksiat di jero bulan Rajab nu diperhatikeun nu ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang urang sok dibahas ieu mah geus teu kudu nu penting iraha kieu tanggal hijina menurut hisab qat'i sulam munairen jatuh pada hari Rabu. Aya nu ngitung batur di luar sulam munairen Kemis sarua bae. Dek poe Rebo mangga nanggalkeunana dek poe Kemis deh mangga. Kiai poe naon cenah ulah sok nanya aing atuh ya. Nanya ongko nuturkeun teu. Henteu cenah rek nanya bae nuturkeun mah kumaha kula kumaha bae atuh tah. Henteu kula teh yang dituturkeun teh ieu mah sakadar nyaritakeun bahwa tanggal hijina kula mah dek nurutan ulama bae. Setanggung bobolokot nuturkeun ulama moal nutur-nutur ka hitungan Amerika Inggris moal kajen aing mah. Dek nuturkeun satungtung aya ulama anu bisa dituturkeun geus hirup aeh dek nuturkeun ulama lantaran meunang ti Kangjeng Nabi. Geus wae dipokeun geus moal milu-milu ka hitungan Yahudi Nasrani. Beres geus kitu. Di akhirat pasti jasa geus. Selamat. Lain amin sih nuturkeun teh amin amin. Yuk cerita sorangan geus nuturkeun ulama ya. Palak ulama teu make palak Yahudi geus sakitu. Hese-hese amat sih. Aya nu tanggung jawab Yahudi mah teu kudu tanggung jawabna di akhirat dat. Kudu ditaluturkeun. Masya Allah. Teu bentak mata hate kiai mun teu nuturkeun ulama mantap pareung sinarna. Kiai bae geus tuturkeun. Ya Yahudi ku iki ngelos jeung sia aing moal tanggung mal kebal deui ge paeh aing tanggung aing kitu kuduna teh jadi yakin.
ieu cenah tolak tilu menang ulama bantut mah tolak tilu jadi hiji mah aing mah nuturkeun ulama mantep bae tilu ieu cenah kiai mah bertentangan dia tuh aing mah teu maksud bertentangan sia-sia aing nanyakeun ka aing tolak tilu